Ayo, bandung. Jadi kemana nak? Mana ke gentong sebenarnya? Gentong ke 25. 25. Dia duluan. Duluan ya. Oh, sok naik. Ada mana ya, Pak? Kita ayo muatan lah. Ya, teman. Mang ada yang bisa ber, Mang. Gua belum lihat angkot. Ada. Oke. Ah, emang ngetem tuh. Ali tuh. Tuh. Nyawa atuh mah lah karek ngempo urang mah. Ya, sabunkeun. Kita tunggu tadi. Mang, ngageuning ngetem di dieu, ada di dieu mah muatan urang supaya radu nyokot geuning. Nyebutkeun muatan urang, bebas muatan mah ka saha wae. Ih, ngageuning nya salah, nya nyolot ka urang. Yop kira-kira teu nari mama tuturkeun urang. Pengararena anjir mobil anyar mamanya. Anu nyokotan muatan nu biasa ku urang. Kamu tuh nyokot muatan maneh tuh, aya muatan telepon ka urang di tas apa di dieu. Sok salah-salahanan maneh mah. Geus lah tong loba ngomong aya mah. Sok yang selesaikeun sebagai lelaki aya mah. Jadi, Oh, geuningan. Oh. Oh, aing mah dalila di Banten ge sok. Hi, anjing geuning nyambat. aya naon? Istighfar, Mang. Nah, da aing mah teu naon. Oh. Si itu we ame lompat aing mah.